Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Satos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Haturan wilujeng ditepang dawukeun deui sareng sim kuring dina anu mana dina mangsana medarkeun atanapi neraskeun jajar carita jakarana sakumaha ieu naskah carita karanganna Ambu Ros. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsa bedarkeun kaayaan di hiji guha khususna atuh kabahu Badrowi katut anak buahna harita teh keur ngayakeun babadamian nya. Tetep tugas di bah Badrowi kudu neangan musuh anak buahna anu kawilang jagoan cenah kitu nya. Kumaha tu para pamirsa lejengan naik cerita langkung paus nama mangga urang sampai Bandungan ku cadayana namun kadayeulah pernah like, subscribe, komen, katut loncengna ditekan nya. Hatur nuhun lejeng Bandungan kaayaan alam dina ieu cerita dina mangsa kaayaan di jero guha nya. Bangsa harita atau alam di luareun mah harita teh estuning mata keung teu beurang teu peuting kitu jeung kitu we. Beda deui kaayaan di jero hiji guha disebutna teh guha heuleung datar teh kasebutna anu dicingan ku Bah Badrowi sabatur-batur sang disrengseng ngayakeun babadamian nya dipungkaskeun ku Bah Badrowi nyata nusa salaku jadi guruna. Harita sakabeh murid-muridna menira ngajawab ka harti cenah nya geus bogoh kitu mah Bah Badrowi harita nutup sakabeh acarana. Tah ya kitu tugas anu kudu jalankeun ku maraneh kabeh. Ya gulu sakabeh oge kuring ge sakarti tapi tugas anu madah heula ye sim kuring salaku wawakil ti Abah anu kudu dijalankeun teh pangheulana saha kira-kirana dengekeun sia jua tugas anu pangheulana kudu dijalankeun ku si lain nyata maraneh sakabeh kudu maluruh heula saurang jajaka anu geus ngahalang-halang kana pagawean urang hiji eta. Saterusna dengekeun wayahna lamun mangkeluk eta beunang tong waka dipogararan soal modaran aing anu kudu ngamodaranna bawa mangkelukna dina kaayaan beleger pokona mah dong dipodarane bawa ka disangharupkeun ka aing hayang nyaho heulana saha eta mangkeluk nu jadi musuh urang teh. Ai soal modaran mah gampang. Keun ke kumaha dewek we sia nu ngatur lain sia nu ngatur. Iyalah bah. Nya ka harti lah. Ayeuna mah gurunya keun atuh. Sakabehna oge ti mimiti isukan mah urang jalankeun we atuh. Guru mah nya calik-calik we jadilah dagoan jadi ieu. Teu kudu ka mana-mana nya. Geus pasti hasil mah lah da ke saha deui atuh.
kitu cek omong si Juha selaku wakil guru nak didinya. Samalah harita atuh ngomong na oge meunikeun ka bari jeung nyarenge. Estuni nganggap hampang himping we ka sakabeh tugas anu kudu dijalankeun teh. Harita Bah Wadrowi neruskeun hanca omonganana. Dah, ayeuna mah geus cukup. Babadamian, jameureunnan geus kaharti ku si laing kabeh. Sok kaditulah bisi arek harees mah atawa arek nyatu kejo liwat mada geus asak menang tadi si Obed jeung si Ekling. Tapi sing inget, poe isuk ilaing sakabeh geus kudu bisa ngajalankeun tugas di dewek kalawan sahade-hadena. Kumaha si laing sakabeh seranguk jop nyap jop 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 jop. Bah Badrowi nanya ka kabeh anak buahna anu harita keur ngarariung nya atuh si Jupri Oded jeung si Kaling oge katuntut sejena geus teu harese deui. Geus sakitu mah sarare deui we haritakeun oge. Sang geus ngajawab sanggup mah cenah. Nya atuh ai geus kitu majung Bah Wadrowi hadna nangtung. Terus ngaleos indit muru kalawang guha jiga nabae kaluar meureun. Tapi ting arek terus ka mana? Da teu bebeja heula jiga nama aya urusan. Sedengkeun si Oded atuh jeung wadia baladna harita teh terus we. Muru kana kejo liwat brak dalahar meuni pararonyo pisan. Da pugu atus sararea oge geus ngarasa lapar lantaran waktu teh harita geus beurang. Samalahan mah geus leuwih ti wanci lohor. Ya terus we atuh dalahar meuni bala kecelakaan bangun teu eureun bari jeung teu eureun ngobrol sagala diomongkeun. Kasugri para wargi gancangna ieu mangsa dina carita. Urang gancangkeun bae kocapkeun ieu mangsa teh geus 2 poe anu geus kaliwat we. Dina mangsana aya kajadian gelut jeung urang lembur Sindang Sari. Kitu deui atuh jeung jaka rana harita teh. Mangsa alam pabubeurang si Oded atuh jeung si Jupri maranehna teh keur ngumpul ngariung we di jero guha. Bari jeung biasa we ngasakeun rencana-rencana anu deuk dipilampah dina poe isuk. Ari guruna mah duka ting ka mana da eueuh di dinya harita teh. Pok harita si Oded ngomong bari jeung ngares ka si Jupri. Heuy. Teu kudu hese nya urang malah urang cobaan we datangan di kalamur Sindang Sari nyoy. Cek si Jupri harita bari jeung ngareret ka si Dodeng. Nah, maka jeung kalamur Sindang Sari pri. Nah halamurna di dinya kitu. Harita si Dodeng tumanya ka si Jupri lantaran manehna mah acan ngarti kana pamaksudanana. Dengekeun sadeng dengekeun. Sia mah meuli belegug teh ka hulu-hulu sia mah. Lamburna mah teu nyaho dewek oge sia teh. Dodeng dengekeun ieu. Ngan cigana moal jauh ti lembur Sindang Sari. Dapan kamari meureun ngajajabkeun anak si Kubu. Ya bener euy. Pinter geuning ai si laing mah keur kaparangan pinter meuli saing teh euy. Hi, sia nu goblok mah sia teh Dodeng dengekeun ya. Lain ge aing Jupri ngaranna tuh. Ya. Ieu teh yeup. Najan aing baringan saukur sakapung oge euy. Kabasi laing jeung si Juha lamun belet teh sok belet salilana. Tah geus mimiti sia mah. Bener sok Jupri, mending oge lah urang kalamur Sindang Sari we kala sakalian dewek oge aya mayar hutang kelek tah anu dewang tah kasih gejo teh tah. Cek si Oded harita bari jeung nyingkapkeun kelekna jiga hayam arek jiga manuk rek hiber. Ningali kitu celegeuteuk si Jupri harita. Ya lah urang sakalian we nya balitungan lah pageto lah boleh lade beresan. Kitu cek gunung caturna si Jupri katut batur-baturna. Marehna geus nyarieun deui rancana pikeun nyieun kariwuhan
kariwuhan di lemur batur sigana teh atuh eueuh kabosan da eta atuh diruluguan ku guruna nu katelah Ki Badrowi anu tiba heulana oge lain la jelema bener eta teh nya geus pasti sakabeh muridna oge jadi tababawa ente regejeun pok atuh harita si Juha lain dibre rek wayah kumaha pageto urang ngamitian ngajalankeun tugas teh nya urang ini teh berapa beberang we ngarapa sosorena urang geus aya di sabeudeurning lembur eta lamun geus poe karek urang turun ngamitian asup ngajalankeun rencana urang nah make jeung kudu nunggu puting sagarupa mending oge berang-berang jorang we pabeberang gitu cek si Juha ngomongna bari mencrong ka si Jupri anu harita atuh keur diuk bari jeung nyarane kana bilik maksud teh kana bilik Guha atuh pok harita si Jupri gancang ngawalon deui tapi lamun urang ye dengekeun urang asupna langsung ti berang mah atuh risikona leuwih gede sia teh goblok sabab papan geus kanyahoan yen urang lemur Sindang Sari mah teu bisa dilabrakeun eta oge nya geus atuh hadeun lah ari kitu mah kumaha hadeun atuh yeuh kumahana nah sararea satuju kitu kana rencana anu rek dijalankeun ya kira-kirana batur nya satuju wae ai dewek mah teuing si Keling jeung si Obed nah satuju atuh henteu satuju lah dewek oge si Obed nyerengkeun si Obed ngomong di harita beres euy menang padanya kitu mah si Jupri di si Jupri kabeh baturna bareng ngajawab nyebut satuju cenah nya geus sapuk kitu mah sagarupa babadamian di harita dianggap rengsek tinggal ngajalankeun pagaweanana we kasubri para wargi panjangna mangsa alam dina ieu carita teu kacaturkeun lilana urang kocapeun geus gen anu genepan teh geus saragan we harita dangdan dina hiji poe anu geus ditantukeun cenah maranehna teh arek ngamimitian ngajalankeun pagawean anu geus direncanakeun kalawan asak dina poe kamari bedog-bedog panjang geus pating solegreng kitu deui atuh peso barati tara tinggalin diselapkeun dina jero bajuna nya atuh ari geus sakabehna saged kitu mah brawe atuh maranehna sakabehna laliumpang teu sidikna ngageredik mending abring lobana tujuan Sora dampal suku harita nu dibantani komo dampal suku si Jupri jeung baturna anu harita jebragleg sukuna teh harita teh menidak digdeg atuh pating kereblig da kawan tu atuh di jero alam piluweungan teh sok sanajan harita alam beurang ge tapi kaayaanna mah sepi jempling ngan saukur kitu kadenge teh sora manuk anu recet di sarada dina dahan jeung soradang daunan anu pagesrek kata baku angin leuweung sakapeung sok kadenge hawar-hawar sato-sato leuweung anu disada kasugri para wargi gancangna ieu carita harita teh mangsa alam geus maju ka sore paingat atuh paingan ti tadi kere oge tonggere teh geus reang di sarada mapaesan kayaan alam tonggere treang patembalan jeung baturna geus nepi harita sedengkeun ari
rombongan si Juha harita geus nepi deh kategalan anu tempatna telega jeung iuh di lebah dinya matuh kesang teh menit nyorolok masihan awak kitu deui bajuna reg-reg eureun di lebah dinya terus atuh ngomong ka baturna. Si Jupri anu pangheulana ngomong, "Adan heula euy. Capek lah dewek ieu capek." Bener euy, sarua eureun lagi dia capek yeuh. Yah, dewek capek. Si Oded harita nyambung nyarungsung ke kecapan si Jupri. Nya harita kena si Jupri jeung wadia balatna kabeh oge lalumpang teh rugreg arireun heula. Terus patingkon toyong atuh muru ka handapeun tangka kai anu iuh. Terus harita kena gukek dari nyarane berjeng ngareuhkeun ka cape. Pok harita hari si Oded ngomong ka baturna. Nu harita keur darariuk ke berjeng ngageberan dada. Geus jadi Pi lalampahan urang teh tadi tapi geuningan waktu masih kene sore jiga nanya. Rada jauh kene ka putingnya mah yeuh. Nah urang teh arek nungguan poek di dieu atawa arek ka mana heula ieu teh? Pri. Dengekeun saded. Ari ceuk pamikir sia lain kitu, ceuk pamikir dewek ieu. Urang nungguan nepikeun ka rada poek we heulaanan. Maksud, da kalamur mah atuh geus teu pati jauh teuing teh dieu mah lain. Tapi apan masih sore keneh teh. Balik oge kira-kira jam 3-an tah kumaha tah atuh. Lamun urang ayeuna we barang siar heula ieu sakadang kadaharan. Kalamur ieu da piraku atuh rek kurais lain atuh teu barang hakan. Urang neangan hakadeun heula di warung. Da atuh urang teh beuteung mah da kudu eusian Itu cek si Oded. Ngomong nate atuh kabantu manehna mah bener-bener harita beuteungna geus karasa lapareun. Hayang dieusi samalama lain si Oded wungkul kabeh we. Babaturanna oge pada hayang barang dahar. Ayeuna dia mah oge kurang neangan heula hakaneun euy ah. Cek aing ge kitu. Hayu Pri ah. Yuk. Oh tuh pamanggi si Kedeng di sarua jeung pamanggi dewek. Lah itu ge hayu tapi saha nu kudu nu rek dianganana dalus nama itu ngabring-ngabringan teuing atuh cukup duaan we eta watiluan bisi mantak ngagaruahkeun ka urang lemur. Nya geus lah dewek lah. Anu ini nya sok lah sahan warek maturan uing. Nah si lain daek teu ring lamun ngilu jeung dewek. Si Oded nanya ka si Karing bari jeung ngareret deet atuh harita kena oge dengarane teh hatang kana tangkal asem munikeun kabari jeung heulai muni ngaralak tunduh murinan jigana bae barang menang pananya kitu teh si Oded gancang harita ngajawab. Lah nya hayu atuh siap dewek malah. Tah si lain asdur rek milu ka dewek atawa moal arek ngadon nunutan mending oge lah. Barang siar dengan hakadon sugane mangi anu herang-herang atuh. Siar mah ayo atulah dewek oge milu tapi si lain opatan tong kamarana yeuh nya cicing di dieu yeuh da dewek oge malila atuh arek tilu ada malila ieu atuh. Jiga tujuh lah geradin sih kitu dewek opatan nungguan di dieu. Ada sing hasil sia cek Jupri harita bari jeung neuteuk ka si Asdur. Piraku atuh teu hasil onaman. Saukur neangan hakaneun teu pira. Nya sanggeus badami kitu mah teu loba omong deui. Terus harta kene si Oded si Keling atuh jeung si Asdur laleumpang ninggalkeun batur-baturna nu opatan. Nu deuk kalembur teh rek neangan kadaharan bak dadakuna mah. Kasugri para awarigi nudek neangan kadaharan teh kakocapkeun lila di jalan. Harita teh geus terepi ka sisi lembur. Terus atuh marahna laleumpang mapay jalan gede meni. Kabenaran pisan harita teh rada tiiseun lebah di nyamah. Sabot maranehna atuh kereja rongjon. Di kaanggangan ti jauh narentang-rentang ka tempo aya anu keur leumpang maju ka palebah maranehna. Tapi teuing saha-sahana mah ngan katempona mah saurang awewe anu pakeanana atuh sarua beureum.
tangtunganna jangkung lenyang buuk panjang seret cangkeng ditalihan make pita beureum ari pakulitan meuni koneng umyang harita eta awewe teh keur leumpang we bangun anu salse pisan tekung silila si Oded jeung baturna srog atuh kahara-hareupeun jeung eta awewe rag atuh areun kitu deui eta awewe oge harita eureun bari jeung padon mencrong ka si Oded jeung batur-baturna nu dua harita maranehna sakedapan mah atuh ngadon silih pelong we katempo ku sarea oge meuni bangun anu kageteun tekung silila atuh si Oded jeung baturna sadar terus pok ngomong ditujukeun kasih keling jeung kasih Asdur. Dur, ling. Nah teu salah duduluan euy. Dewek yo. Nya henteu atuh Den. Sana sok sanajan geus lira teh manggih oge atuh da geus matak mah kasamaran tingah ka awewe nu geulis kieu mah Saela iya dipilarian ku urang pan aturan atuh nyai. Lujeng tepan sareng si Aa Asdur ya. Yo eta mun beuki geulis wae nya. Nyai teh ning mata kuruy nempona ge. Kitu omongna si Asdur estuni pika sabeuleun eta awewe. Ditujukeun ka eta awewe anu masih keneh nangtung bari jeung padon mencrong neuteub seukeut ka si Oded jeung pada baturna. Samalahan mah atuh si Asdur oge jeung jeung umat imut sagarupa deui meuning kumasep jiga anu hayang kapuji keur kitu pok atuh harita si Oded oge ngomong ayeuna mah ngomongna oge atuh bari jeung ngadilak jeung ngadadak deui harita lemes teu kasar kawas biasana. Nyai anu geulis neng cerang nah bade angkat ka mana wae atuh salira teh mun tos lami teu aya beja-bejana di tuang rama parantos lami milarian sirira samalah akang Oded oge Aa Oded sabatur-batur tos nguriling lawan lembur mapai-mapai ka saban desa nya teu aya sanes milian sarira nyai anu nulis Mayang Sari. Cek si Oded estudi pika sabeuleun omongan teh. Barang ngadenge anu kitu. Kana omongan si Oded bieu eta awewe meunikeun kang ngabalieur micin beungeut. Jigana bae atuh bakat ku teu resep meureun. Ari eta awewe tayalian anakna Ki Badrowi. Anu ngan hiji-hijina. Anu salilana atuh keur diteteangan ku si Oded jeung baturna. Ari katalahna nyatana Mayang Sari anu geulis pisan lunta ti pademukanana lantaran Nyi Mayang teh atuh teu suka jeung teu panuju kana kalakuan anu jadi bapakna. Pok atuh harita ngomong Nyi Mayang teh ngomong ka si Oded jeung baturna. Gaden si Oded teu kudu ngomong kitu sia ka kuring mah. Dengekeun aing tersep ngadenge kakacapan mata ateul kana ceuli geus ayeuna mah gancang arinit sia teu kudu ngahalang-halang kana lalampahan kuring jeung bareuna oge arek naraon atuh make jeung naneangan sagarupa teh hirup kuring mah atuh eueuh urusan jeung maraneh kabeh sok awas mun teu ngahalangan Kitu cek omongan eta awewe anu katalang katalah Mayang Sari teh nu harita ditujukeun ka si Oded jeung batur-baturna tapi sok sanajan bari ngomongna teu pikares ngeunaheun oge jeung paroman anu cua Hasim oge memang lamun ditilik-tilik atuh kana rupa mah anak bahwa Badrowi teh tetela meuni geulis matak uruy jeung matak pikaresepeun sakur-sakur lalaki anu nempo nyaksian sikap Nyi Mayang gitu. Pok atuh harita si keling milu ngomong Nyi Mayang anu gelis tos atuh terkedah nyarios gitu kakang mati luan menya mending oge ulah ayeuna mah urang ngiring we sareng akang urang nepangan tuang rama anu salami ieu ngantosan
ai saurna teh cenah Nyai teh kada mulih tadi tu. Keling pang bejakeun umaraneh kuring moal hayang balik deui anu jadi bapak. Lamun saencana bapak moal daek ngeureunnan pagawean anu teu pikaresepkeun kuring ngan sakur hayang babadog jeung rarampog wae. Maehan weh ka jelema maksa mirusa weh ka sasama. Geus loba-loba teuing atuh kalakuan bapak kuring anu teu dipikaresep ku kuring. Sok bejakeun kuring mah sakur ngan saukir sakuring nganungkul kabalarea nya ngabejakeun. Tah kulantaran kitu kuring mah moal hayang balik deui sok sanajan nepikeun ka iraha bae oge. Saesana anu jadi bapak daek babalik pikir mah kakara kuring bisa balik ka ditu. Ngadenge omongan ni Mayang Sari kitu si Oded jeung baturna si direret terus pok atuh harita si Oded ngomong lalaunan. Nya atuh lamun kitu mah Nyai teh moal daek ngiring atuh ka Akang Odednya. Sakali deui moal kuring mah teh hayang milu kamarane oge kabeh oge teh hayang. Aduh kumaha tuh nya apan Akang sarerea teh boga tugas kudu bisa mawa Nyai ka hareupeun bab tuang rama. Lamun teu dilaksanakeun geus pasti meureun Akang sakabe bakal menang hukuman. Mending oge cek Akang mah kieu Nyai nya. Ayolah urang ngiring we jeung Akang ngarah tareh rengse ieu masalah. Hai nama ke jeung kudu maksa segala rupa cek aing moal tetep moal. Hah? Bila ku marane teh ngarti kada naon rupa omongan kuring. Hah? Aduh kumaha tuh lamun keukeuh embung duh jeung pasti atuh ku Akang ge bakal dipaksa yeuh dek teu daek. Oh jadi lamun kuring nolak maraneh keukeuh harek maksa nya sok bae atuh ari bisa mah nawak aing. Ngadenge kitu si Ode jeung si Keling katu si Asdur. Tiluanana oge atuh si Lireret bangun anu rada bingung lantaran ari hate leutikna mah marena oge atuh embung lamun kudu maksa lantaran pasti Mayang Sari oge moal cicingeun geus tangtu meureun bakal ngalawanan ka maranehna nu tangtu daek teu daek bakal jadi patalak engkena. Pok atuh harita si Asdur ngomong ayeuna mah rada tandes. Duh Nyai Mayang Akang da bongan geuningan Nyai teh teu bisa disabaran nya kulantaran kitu daek teu daek Akang teh rek da nyawe sakali deui ka Nyai nanya anu panungtungan. Nah Nyai teh milu ka Akang tiluan rek milu atawa moal ka Akang tiluan atawa moal ieu sok jawab anu sabener-benerna. Hag ku aing dijawab dengekeun sok ku sarea. Atuh ari kitu mah ayeuna teh kuring oge nya arek ngomong. Anu panungtungan ka maraneh tiluan. Sok dengekeun. Sing sregep kuring moal milu ka maraneh tah geus cukup sakitu oge. Nya katu ari kitu mah Nyai nya bodan bareka dewe. Ulah nyalahkeun ka Akang we. Ya bener Asdur, Kaling, ayeuna mah geus jelas euy. Nyi Mayang teh
bog moal ngagugu kananan rupa pangajak urang. Yuk ayeuna malah urang tewak we ku tiluan atuh. Geus teu kudu diajak ngomong deui. Da geus eueuh hartina tuh kacape-cape biwir, kacape-cape ngebangus. Pino ku si Aden newak awewe make kudu jeung ku tiluan. Nah atuh teu gabreg pisan ka era. Nya anu penting mah gancang beunangna we sia. Sok lah gerak tatan-tatan sia. Hiap. Cek si Oded harita. Geus kitu mah atuh harita kena oge si Oded sakilat nubruk kana awakna nyimayang. Nu maksudna mah atuh arek nangkep awakna nyimayang. Maksudna ngarah teu bisa ngalawan cenah. Da ceuk pamikirna pira oge cenah pangawak awewe moal kumaha tanagana. Tapi edas harita atuh barang si Oded nubruk arek newak awak Nyimayang Sari. Sakilat Nyimayang Sari hatakna gentakeun cilung luncat ka tukang. Barjeng terus atuh srow masang kuda-kuda. Iya. Hap. Para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh ajenganana insyaallah. Manedi beres neruskeun ieu carita. Atuh nuhun loh kumangrupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.